Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda 6C yang soleh-solehah, sekarang saatnya kalian belajar bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda ini masuk ke jam keempat ya. Nah, materi Sunda ini kita mulai dari pukul 10.45 sampai pukul 12 ya. Walaupun ini jam terakhir, kalian tetap semangat ya. Baik, ayah akan menjelaskan materi bahasa Sunda hari ini dengan bahasa pengantarnya bahasa Sunda. Kalaupun Anda masih belum ngerti, ayah akan campur dengan bahasa Indonesia ya. Baik, di semester genap ini Ananda akan mulai belajar mengenai bahasa Sunda, yaitu pengajaran opat. Nah, pengajaran opat di semester genap ieu teh judulna nyaeta pengaruh globalisasi ya. Terang teu hidup naon sih pengaruh artina. Pengaruh teh artinya pengaruh. Upami globalisasi ini dari bahasa Indonesia ya, cuman ini bahasa Sundanya tetap saja globalisasi, artinya secara global ya, secara mendunia. Jadi pengaruh globalisasi perkembangan yang terbaru di dunia ya, dan ini pengaruhnya terutama dalam dunia teknologi. Nah, di sini ada covernya ya, yang ada bukunya, silakan juga bisa sambil dibuka ya. Ada anak sedang menyimak laptopnya. Ini sedang asik sekali ya. Dan ini juga mungkin Anda merasakan sendiri ketika belajar daring bahwa penggunaan laptop ini sangat penting ya. Ini gadget ketika kalian belajar. Nah, selain laptop ada beberapa teknologi sababar hiji teknologi anu bisa dijadikan alat untuk alat kanggo mencari ilmu ya, yang akan merubah globalisasi atau yang mempengaruhi kehidupan sapopoe. Nah, contohnya HP nya. HP teh misalkan hidup dipakai main game. Nah, itu teh salahnya. Jadi gadget teknologi perangkat itu tekenging dianggap anu negatif-negatifnya, tapi dianggap positif. Nah, pengaruh globalisasi teh seueur di dia dijelaskan ya. Jadi istilahna globalisasi teh nyaeta ngeunaan ngaronjatna naekna silih pakait pangabutuh ya, kebutuhan pangabutuh sakumna masyarakat warga dunia dina kahirupan. Jadi semua warga dunia itu membutuhkan ya teknologi ini. Tumarep dina pangaliwotana sagala urusan manusia ku ayana globalisasi karasana lir ibarat antara hiji nagara jeung nagara sejena geus teu aya watesna. Wates teh batas. Jadi globalisasi teh teu aya batasna, teu aya watesna karena perkembanganna begitu cepatnya. Nah, ku ayana globalisasi ieu teh urusan kehidupan manusia teh leuwih mekar tu leuwih modern, teu tradisional deui, jadi leuwih modern. Pengaruhna seueur utamina ti budaya ti nagara-nagara anu geus leuwih ti heula nyorang kamajuan dina sagala widang. Tah ieu pengantar materi nu aya bari dugikeun. Jadi globalisasi teh perkembanganna cepat ya. Globalisasi teh merubah semua pola hidup manusia. Nah, sekarang masuk ke halaman berikutnya di halaman 68 ya. Di dia aya judul maca karangan dadaran ya. Maca karangan dadaran, karangan yang ada di berita. Prak baca kalayan taliti. Judulna nyaeta Pop Sunda Napak Zaman. Apakah hidup tahu
gambar siapa ini? Nah, ini penyanyi Sunda, Darso ya, namanya Darso. Ini penyanyi yang sudah terkenal ya di tataran Sunda di Jawa Barat. Ini ada tembang-tembang Sunda terbaiknya ya. Di sini ada Darso, ada Talaktilu. Nah, ini contoh-contoh lagunya. Nah, dina zaman globalisasi rupa-rupa informasi teh gancang pisan narekapna teh gancang keterapna kaasup anu patali jeung seni budaya daerah kiwari anu bisa ngalenyepan kasenian daerah lain bae urang daerahna sorangan. Sabab urang mamana oge bisa milu, bisa ikut mengapresiasi kalayan babari mudah. Kawih Sunda diantarana sakumna masyarakat di alam dunia kiwari bisa ngabandungan tembang atau kawih Sunda di internet, artina bisa diakses di mana bae. Jadi lagu-lagu Darso ieu teh ku ayana globalisasi teu kedah meser kaset ka toko misalkan. Jadi cekap hidup ninggal di YouTube. Nah, ieu contoh perkembangan globalisasi anu cepat di dunia. Nah, sakitu ceuyahna rekaman tur video kawih Sunda ti mimiti kawih barudak, kawih buhun, nepi ka kawih ka ayeuna-keun. Nah, kitu jadi lagu Darso teh contohna anu bisa diakses ku globalisasi. Tah, halaman salajengna halaman 68 ya, halaman 68 tah. Kari ditulis judulna kawihna atau juru kawihna dijamin bakal ngaberendel videona komodi atau dina wanda MP3 atau MP3 mah kacida gampil dikunjalna. Jadi ku perkembangan cepat ieu sageulanan wae tiasa ku hidup di pilarian boh dina Google atanapi boh dina YouTube nya. Nah, sajabat penyanyi nu geus heubeul ancrup di dunia kawih Sunda kiwari tipu cunghul sirung-sirung anyar biduan kawih Sunda anu eleh rancegna rupaning kamonesan jeung terobosan anyar lumangsung dina kahirupan kawih Sunda. Rek siga kumaha bae kamonesan terobosan aya anyar dina kawih Sunda, tapi aya hiji anu teu kungsi robah, nyatana rumpakana tetep make basa Sunda ya, make basa Sunda. Leupas ti kualitas basa Sunda na siga kumaha, anu penting mah basa Sunda milu kaberkahan. Ku erna kawih ka ayeuna-keun atawa pop Sunda sakurang-kurangna nepi ka kiwari basa Sunda tetep kapiara jeung diparake jadi basa komunikasi sapopoe kurang Sunda. Ku kituna basa Sunda masih kena jadi basa penting. Jadi basa Sunda teh basa penting kalayan mibanda atau mempunyai kalungguhan di satengahi masyarakat Sunda yang ada di sekitar masyarakat Sunda. Nah, jadi bahasa Sunda teh penting nya ku ayeuna globalisasi terutama di lagu-lagu Sunda. Ku gampilna ngawanohkeun lagu-lagu kawih Sunda ngalewatan dunya maya antukna rea di antara biduan anu kabanjiran tawaran manggung saperti dina hajatan, kampanye politik, promosi produk jeung sajabana. Nah, kawih Sunda utamana pop Sunda dianggap hiburan nu merenah pikeun ditanggap dina rupaning acara. Ieu manfaatna urang ngamumule budaya Sunda teh sareng urang kaasup kana masyarakat Sunda nya, kaum Sunda. Nah, ku ayana pangaruh kamajuan teknologi ieu teh aya oge karugianna. Naon rugina teh? Nyaeta VCD lagu pop Sunda anu dijual teh lamun dipersenkeun sanajan teu aya panalungtikan. Naon panalungtikan teh? Panalungtikan teh penelitian. Jadi bakal rugi sabab loba masyarakat anu ngunjal secara gratis atau ngadownload. Jadi sering ngadownload tibatan meuli ka toko. Nah, eta negatifna kerugianna ya meuli VCD teh meser VCD teh akibatna tina royalti kauntungan ngajual VCD katinggalna teu pati ngajangjikeun. Nah,
ieu teh contoh kahirupan urang sapopoe nya. Jadi mun aya naon teh download di internet, cari di pilarian di Google. Jadi rugi anu ngajualna, padahal saya nama kedah meser PCD asli di tokona. Tah gitu pedaran penjelasan ngeunaan globalisasi teh. Naon wae pengaruhna tadi tos dijelaskeun, contohna tadi memang akan ngarugikeun pikeun anu ngajual perusahaan atawa anu nyiptakeun lagu. Tah ayeuna materi nu utamana nyaeta nu aya bade dijelaskeun nyaeta nangtukeun pokok pikiran. Nah, pokok pikiran teh mun dinu basa Sunda mah pokok pikiran, ide pokok. Nah, tangtu hidup terang ya, terus diajarin bahasa Indonesia. Jantan ayah terkedah diperjelas deui, cuman di dia bahasana pakai bahasa Sunda dalam penjelasannya. Jadi pokok pikiran teh nyaeta ide utama tina hiji paragraf. Pokok pikiran sok disebut oge pikiran utama atau gagasan utama. Nah, pokok pikiran dina hiji paragraf biasana aya di awal, di tengah atawa di tungtung, serta biasanya dituturkeun ku kalimat-kalimat satuluina anu leuwih ngajentrekeun maksud pokok pikiran dina eta paragraf. Nah, unggal paragraf mibanda hiji pokok pikiran. Jadi setiap paragraf teh aya hiji ya, aya hiji. Nyata anu mangrupa saripati atau tinu hal nu dicaritakeunna naon nu pentingna itu. Tah, pokok pikiran ieu teh pasti aya hiji, dan di unggal paragraf teh aya karangan pasti aya. Bisa jadi dasar pikeun nangtukeun pokok pikiran eta karangan. Anu satuluina bisa dijadikeun dasar pikeun nyusun kacindekan tina isi karangan sagelema. Jadi pokok pikiran itu apa yang dibicarakan di paragraf itu yang menjadi pokok, yang menjadi inti masalah ya. Tah sok hidup ditulis pokok pikiran dina unggal paragraf nu tadi ku dijelaskeun, terus isi kacindekan karanganana naon di dieu nya. Tah paragraf kahiji, kadua, katilu, kaopat sareng kalima. Tah jadi 5 weh. Tah dina buku paket salesna mah aya 7 ya, atau genep. Tah urang mah cukup 5, hidup mah cukup kerjakeun sampai nya di buku tulis atau di buku paket wios teh sawios di dieu ge nya isi asal jelas. Tah gitu materi bahasa Sunda pertama ieu di semester genap teh nya mengenaan pengaruh globalisasi nyaeta materi utama pokok pikiran. Silahkan mangga kerjakeun di buku paket atau di buku tulis nya naon wae paragraf utama atau pokok pikiranna. Tadina ieu paragraf ieu misalkan ieu paragraf kadua, misalkan ieu katilu, ieu kaopat, ieu kalima nya. Mangga ku hidup kerjakeun tugasna kirimkeun ka Google Classroom. Upami anu teu ngartos mangga taroskeun nya. Selamat belajar, semangat, dan jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.